Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mang. Mang gendong asal tak? Walu. Lain walu. Bang, ngalas suluh. Nu ngalas suluh mang kita nu ngalas suluh. Teu boga atau mah teu boga walu. Pak. Nu ngalas suluh, Mang, lain walu. Ceng nyer naon? Nu ngalas suluh mang kita ka dia tadi liwat. Ih, gua mah kong teu boga walu. Oh, kemarin geus dicangan. Nu ngalas suluh, Mang, lain walu lain. Ngalas suluh, mang gitu. Hah? Lain, ieu aceng teh kumaha kitu sebenarnya. Dek nanya naon ieu, Kakak? Mang nu ngalas suluh henteu tadi. Ja lewat dia cenah ngomong nama. Ai walu mah teu boga. Oh no. Tadi anu lewat ka dieu. Mang, lain walu, nu ngalas suluh mangge henteu. Oh, dengekeun heula naka. Heeh. Anu ngalewat ka dieu, mang caong-caong teh anu kalah suluh. Atuh lain ngomong. Nangan waluh jeung naon ga? Kula mah teu boga waluh, boro-boro waluh kitu ari. Oh, wah kamari beak dicangan. Ya, kumaha dia beak ganjul bae. Hah? Waluh mah nu aya mah di belah ditu tuh. Belah ditu. Anu saha geuna teh nya? Nu kacaong. Ah, cenah nyaho kacaong. Atuh nyaho, Mang. Tadi ge nayakeun nu ngalas suluh Mang Caong. Nyaho kula mah. Mang Caong mah tadi keneh ngalewat ka dieu. Arek ngalas suluh cenah kadinya tah. Mah ya malah ai eueuh de pitanyaan mah anak mabal deui kula mah. Ge can anggeus kitu lah. Eta Mang Caong mah itu lah. Jadi ge ka deuleu itu belah ditu lah. Geura bae, aceng geura ka ditu bae. Kula anak mabal deui. Geura ka ditu bae ja. Oke, ngasorean beh. No. Anak tadi teh Mang ya. Atur naon? Heeh, nu ade. Mang Caong mah di ditu yeuh. Apa sama ti aing? Panggih jeung Mang Torek. Boga anak mare poh malah suruh ge ku aing juga. Oh no. Andaikan malamnya sepi dapat bicara. Yang penting bisa ngomong mah tuh bang kabur dunia mah. Gawe naon dah? Tembok sekut. Bang. Arek boboin lagi. Jeruk kan sama dah. Tadi dia. Woi, Ang. Woi. Aing nyaran ti tadi. Mana nyaran aing? Tek mantuan ngalas suluh bae mah. Itu saha? Tuan cerita sesaha. Nyawa dia. Ja, karesel ya aing. Aing nyawa dia pasti terbuka duit dia nya. Orang ngasih ka aing nya. Batu. Gampang beh, oh adek. Akan coba lah suruna. Eta tadi saha tahun di itunya? Aing nanya, si Torek teh, Torek. Lu mana dia? Di dia ya di sawah keur mabal. Oh, Aing nu keur mabak. Heeh. Di geureun saung teh nya. Heeh. Atuh teh meuli Torek dia mah. Yang mah dua bodong. Atuh lin ke Torek eta mah dia mah ngaco bae aing mah. Saha burung? Eta mah ka odon, aneh neta. Biasa tuh, ora keneh.
kurang pendengaran nak. Korek mah hentah dengan kurang dong setik. Pantesan aing tadi nanya. Terus kemau aku dia. Atek nyambung. Aing ngomong ke mana dijawab ke mana. Oh no! Ayo ke rumah setik ya. Bah, karena aing monte mau kau yang disepak kita tadi ge. Masih kalau lo omong Indra ala sulu aing tak kuat beh. Lulus. Aing minum mulai ke dong. Hah, segera baik. Itu mungkin aing minum di nya. Ah. Kayaknya. Oi. Angus. Ini kena balik. Solo mulai mawang kek. Teuing ke jeung kudu teh. Aya kena ya aing ke berkesel bae. Ayo bae ini ke saung ngopi lah urang. Ayo. Yuk. Gerak yuk. Pegang sahur orang. Tadi. Kan mang torek. Oh. Ayo, Tolok nak. ayo gerah lah. Oh. Ini jalan mananya? Oh, eta. Torek lagi deh. Hai. Non. Oke, kacau. Di mana ya? Lalu. Pulang mamal baik, capek. Oh, ini ngopi. Ya, ayo Bes, ngopi. Heh, tadi mah kau yang di geroanan. Jaceng. Yang itu mau iya nu boga waluh mah iya. Ayo mending ngopi orang kilo. Ayo Bes, mending ngopi orang. Aja Bes, ngopi lah be orang. Tenang Bes. Jangan suruh capek, gas diop Bes. Ngomong-ngomong aja ya nak panci nak jangan ngopi. Aduh ayo perang tuh kulai. Oh, China doang ya kudu ngalah kulai ya. Tuh di budaya sumur lain tuh. Saya mending pulang marung bulan baik. Ah, tinggal marung. Mana tak korek? Ai kopi nama Pak. Waduh, pokokan kopi aja. Marung beh. Ai kopi na teu mawa, aneh ini. Oh, kulit buahnya. Tuh ku lagi mawa iya kopi. Tuh mawa. Oh no! Aceng mawa. Mau kopi. Ngajakan ka saung ongkoh. Tuh mau kopi-kopi acan. Iya, ini mau kopi. Ngopi mah iya.